Babu zarfi zamani wa zarfil makani utawi kilaiki kusuji babale tetap dalam mertelakan zarf zaman dan zarf makan. Zarfu zamani wa ismu zamani utawi zarf zamani utawi zarf zamani ku isim zaman. Al-mansubu kang den asabkeun bitaqdiri fi dalam nakdirakeun fi nahwa yauma iku salapada yauma walailata lan laila wa qudwatan wa bukratan wa saharan wa badan wa tamatan wa subahan wa masan wa badan wa amadan wa hinan wa ma asbah dzalik dan barang kang nyarupanya mayang paniyama ing mangkono-mangkono mazkur ta kabeh. Zarful makan lan utai zarf makan wa iku zarf makan ismul makan iku isim makan al mansubu kang den nasabkeun bi taqdiri fi dalam ngira-ngirakeun bi nahwa mama iksla pada mama wa khalfa qudama wa wara fawqa tahta wa inda wa ma iza wa hiza wa qasmuhuna wa samma wa huna wa ma asbazalik lan barang kang nyarupkeun ma ing mangkono kabeh. Udah kletik dah mengaji kos gitu mah. Jadi tegen zorop zaman zorop makan atau maka karak ke asup ke pondok kos gitu mah. Ya isyarahna ya. Ila maruhan sirah mukhatab darmayanan al wujud al mutajallabih. Zaduhuni wujud kang den jangelekeun kang den tajalikeun nababihi kalawan kang kullahu sakabeh wujud. Dawa zagabe mutajalabi kul wujud al mutajalabi zurufun wa awani iku pirang-pirang wadah lan pirang tegese pirang-pirang zurufun iku pirang-pirang wadah lan pirang-pirang mangsa li asraril mani gade pirang-pirang rahasia pirang-pirang makna. Lidzalika qala tasdurilan karena mangkono-mangkono anal wujud al mutajalabi kullahu zurufun wa awani ngucap sebagai dasduri la tanzur ilal lawani wa khudda baral mani la'allaka tarani aja ningali sirah maring pirang-pirang masalan ngazarakeun sirah khudda lan silulup sirah baral mani lautan pirang-pirang makna ing pirang-pirang mana kang kaya laut ing dalem pada jero lan luase la'allaka tarani malah ningali sira malah sira iku ningali menawa sira iku ningali sira ning isun kalawani anu manilan utawi awani pirang-pirang mangsa iku aen pirang-pirang makna illa tasyata fil wujud kena waran tasyiku mawujud yang dalam awani ain dalam anane walidzalika qala karena mangkono awani ainul ma'ani ngucap ya tasturi adon mani nutki min qalbi dzalikal awani wa inni daimun kullal awani nutki utai pangucap ingsun saking sebuyen mangkono birang-birang mangsa daiku lapad wa ini daimun satune ingsun iku kang langgeng dalam saban-saban ing saban-saban birang-birang mangsa falkaun kuluhu kasal jatin maka utai kawan sakabeh kawan iku kaya es atau salju wasalja zohir wasaljatun jamidatun lan utawi salju iku utawi zohir salju iku salju kang atos batinu hamalan utawi batine saljah mamaun maiun iku banyu kang cair zalika iku kaya mengkono salju al kaunu zohiruhu kaunun kasipun utawi kaun mawjudat mumkinat iku utawi zohire kaun iku mawjudat mungkinat kang kandal batinu masirun latifun lan utai batine kaun ma iku rahasia kang lembut zahiruhu kaunun wa haqiqatuhu ma makunun utawi zahire kaun iku kaunun kaun wa haqiqatuhu lan utai haqiqatene kaun haqiqate kaun ma makunun iku makun atawa mukawan bidzalika yaqul jeli. Ya bab rek jaritakeun zorop zaman jeung zorop makan. Wal keluar ti dinya perzoropan mah mun teu zorop makan zorop zaman.
Untuk zorob zaman, zorob makan. Azorb waktu nau makanun dumina. Bibit torodin kahuna mukus azmuna. Gitu becak sahibu alpiyah. Jadi gitu sarua bae ngan dijelaskan hiji-hijina zorob makan. Eta timimiti ala yauma lailah godwah. Peuting teh wadah teh ngawadahan sapeting di jam genep datang ka jam genep. Berang ngawadahan berang di jam genep datang ka jam genep berang. Kitu bae geus tah. Godua ngawadahan saizuk bukroh terus dan selanjutnya. Zorob zaman gitu. Zorob zaman di jam genep ka jam genep penting gitu teh layalah berang zaman di jam genep datang ka jam genep deui berang masa gitu. Godua teh masa isuk bukro sahurun masa sahur dan selanjutnya. Zorob makan ama hareup makan teh hareupeun kolpat tukangeun udama duhureun tukangeun handapeun nah eta adalah makan. Sama kos itu mabari sapira jang maca doa. Sapira jang maca sama teh dimaksud teh babacaan kos itu nama. Maksud nama bener na. Ieu mah isyarah nagara. Ilam kanya hokeun ku hidup barerea annal wujudal mutajallabi sanyana aya nu ditajalikeun ka urang sakabehna zurupun wa awani li asraril ma'ani. Eta kabeh wadah-wadah jeung masa-masa kana rahasia-rahasia pirang-pirang makna. Nu aya ku ari nu ditajalikeun ka urang, nu ditajalikeun teh nu dijangelekeun, nu dideuleukeun, nu dibuktikeun. Naon nu kadeuleu ku urang? Gunung. Naon deui? Laut. Naon deui nu ditajalikeun ka urang teh ayeuna tatangkalan. Naon deui nu ditajalikeun ka urang teh susu. Naon deui ditajalikeun ka urang bujur. Eta tajali ka urang tajali teh jangelek. Bahasa ahli thariqah tajali. Eta kabeh ge moal kaluar ti dua hiji huruf wadah nomor kadua awani li asraril ma'ani. Jadi masa waktu karena rahasia-rahasia pirang-pirang makna. Nu kadeuleu ku urang teh eta teh wadah jeung makna. Wadah teh gunung eta adalah wadah di jerona aya maknaan nu moal kaluar tina masana. Laut eta teh laut teh wadah ngawadahan makna laut nu di jero eta teh aya masa. Tangkal kayu wadah teh. Wadah kabeh urang, ieu urang teh wadah ieu teh. Aya maknaan di jerona. Ruh. Ta ieu ti mimiti langit anu ditajalikeun ka urang eta ngarupakeun wadah. Bumi wadah aya nu diwadahan teh di langit jeung di bumi teh. Naon rahasia anu aya nu kawadahan ku langit jeung bumi? Naon? Allah. Di langit aya Allahan, di bumi aya Allahan anu kawadahan ku langit jeung bumi. Termasuk urang. Urang teh ieu teh wadah aya Allahan di jero urang teh ieu. Di jero urang teh aya Allahan. Belah mana Allahna? Mimiti dampal datang ka hulu urang aya Allahan. Aya Allahan teh ngawadahan Allah kabeh ge. Itu berarti urang mah nyembah ka dinya we. Keheula. Sembah ka kitu Tuhanan. Tuh. Ese itu ese. Atuh ese kabeh ge. Ge ieu mah pagawean ahli hakikat. Jadi ahli hakikat manempo kana hiji benda nu ditajalikeun ka dirina nu kadeuleuna teh eta teh rahasia nu terkandung dina eta benda.
Oh. Nya. Nu mentak ulah di deuleu tate benda nama ulah di deuleu, nu di deuleu jerona. Nu di deuleu jerona. Ayeuna luar nama paling lakos kitu mesem paling. Tapi jerona. Lamun urang leuleuh zahirna bae urang bakalna ieu kitu katipu. Naon bae ge lamun urang leuleuh zahirna katipu. Katipu kabeh. Tapi ulah dideuleuh zahirna bae dideuleuh jerona coba totor ku urang. Maksud jero teh naon? Rahasia nu terkandung di dinya. Urang mah datang ka rahasia teh paling rahasia teh hikmah. Eta pagawean ilmu hikmah, ieu mah rahasia nu terkandung di setiap benda di dinya aya Allah. Ngan eta mah luhur teuing heulanan. Kuari mah urang teh ya ka jero hikmah bae heula asup ka hikmah. Nah, ieu aya bujang kaget deh. Tangkal bujang kaget ya lamun katoel kurang kincu kira diantepkeun bekah deui toel deui kincup deui eta teh di dinya teh da nu kadeuleu kurang tajalli ngaranna eta teh aya rahasiahan di dinyana naon teh rahasiana lamun boga bobogaan kurang pati hudang. Tak eta teh dicokot daun bujang kaget ditutuan ku urang. Aja ditutuan kumaha tuh diperet caina dicokot caina campuran kunaon teki nya teki. Teki ngan nyokot bae Jumat. Cokot teki aja tutuan deui kadinya set dihijikeun. Aja dibacaan ku urang ayat ta babacaanna ieu teh hizib sebenarnya mah aya babacaan make hizib dibaca ku urang 3 kali ulah napas ngan diheum-heum nah hese atuh kudu belajar ka aing atuh ieu mah rahasia pan ngaranna aja pudoli ge moal ka dibere ulanan ieu diheum-heum macana 3 balik sanggeus diheum-heum diteureuy ujianana eta mah leuwih ti celeng. Jadi geus teu kudu make obat-obatan kiai mah mentak Habib aju anakan deui emang kumaha kitu. Eta karak nempo ka rahasia tah. Lamun aya budak sawan, nah cokot carulang. Daun carulang dicokot 3 ulah loba teuing, leuwih ti 3 salah deui cokot 3 asupkeun ka bak caian, cairna cai tiis panasan setik haneut doang. Asupan daun carulang ka dinya orok teundeun di dinya teh pandian. Tah eta teh paranti supaya ulah sawan. Hikmah teh kos kitu ngaranna. Eta hikmah tah. Eta teh nu nyaho teh hanya ahli-ahli hikmah hukama, ahli-ahli Allah. Eta mah kos kitu mah termasuk kana ilmu naon kitu ngaranna ilmu kedokteran keneh eta mah tabib. Ilmu tabib keneh eta mah ieu mah lain eta terkandung dina benda nu ditajalikeun. Wadah teh benda teh lantaran di jerona eta teh aya upaya Gusti Allah teu kaluar tina kudrat iradat Allah anu cicingna jeung robahna teh eta teh ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al muharrik wal musakin ana nyicingkeun Allah jeung ana anu kitu ngarobahkeunana Allah berarti di benda eta teh aya campur tangan Allah lain aya deui atuh aya Allahan di dinya teh. Setiap perkara teh di dinya aya Allahan ku ayana sakitu berarti benda teh ngaranna zurub. Zurub eta wadah, ngawadahan rahasia. Rahasia naon eta Allah nu jadi rahasia di dinyana. Geus ku waliullah mah ku waliullah neuleuh gunung nu kadeuleu lain gunungna Allahna. Neuleuh laut lain laut nu kadeuleu Allahna. Neuleuh tangkal kayu nu kadeuleu lain tangkal kayuna Allahna, neuleuh kebo nu kadeuleu lain kebona Allahna, neuleuh nu geulis nu kadeuleu lain nu geulisna jerona. Ini tah sia salah nyurah ke.
anu terakhir dong inget nama. Tah, ieu zurub tak kos kitu zurub. Encan kaharti cenah kiai, atuh emang otak sing pendek. Kieu atuh walizalika qala Tasturi. Cik Tasturi latanzuri ila lawani, ulah neuleuh anjeun kana pirang-pirang masa. Wa quddo sok wa khuddo lah kuari mana sirup bahrul mani kana lautan pirang-pirang mana makna nulir teu beda jeung lautan ieu teh bade ieu teh majaz akli ieu teh artina mani kal bahri berarti ieu teh kitu tasbih baleg wa balagu tasbih min hudib wa junu alatun yalihi maurib berarti ieu teh majaz akli nu kos kitu ngaranna lantaran aya musabah jeung musabah beh subihal mani bil bahri bijami'il wasafi kulin zukiral musabbah wal musabbah bih wa hudhifal wa jusibi wa adatu tasbih tayata teh ngaranna nu kieu tasbih baleg tah ku hari di dieu disarupakeun mani kana bahri zukinan gitu ngana subihal mani bil bahri bijami'il wasafi kulin kuari aya kitu naon kitu ngaranna aya kitu mulaim mana mulaim na teh ngaranna kitu khuddo aya khuddo mah silulup aya silulup mah kuduna kana bahru jadi berarti lamun ma'ani musabah bahru musabah beh berarti ieu mulaim musabah beh tah nu kos kitu ngaranna tasbih naon ngaranna eta teh kos gitu teh ngajen mantap kudu cicing lagi di pondok ulah dikira ulah dianggap babari tah ge ka dituna teh ka dituna nah engke ieu jadi gedina gitu jadi majaz akli lantaran nyarupakeun ma'ani kana bahru teh arti sebenarnya maknya aya lautan makna ja kuduna mah lautan cai ieu mah lautan makna berarti isnad guari isnadna bahru kana ma'ani isnadu saili geriman huwalahu geus berarti nu kos kitu ngaranna majaz akli nu kos kitu ngaranna mata wujida majazun akul wujud istiratun makniyatun geus istirah makniyah tah nu kos kieu ngaranna istiarah makniyah tamsiliyah geus berarti cak rohim ingat baheula keur gaji teh eta kos kitu cenah tah eta teh majaz akli geus urang kuari mah kieu sok maneh kuari depaan kumaneh kuari fikir kumaneh kuari telusuri makna anu di jerona aya rahasia nulir teu beda jeung laut dina pada jero jeung luasna tok geura silulupan lir teu beda jeung silulup kana laut bae engke bakal kadeuleuh rahasia-rahasiana urang lamun hayang kitu mutiara moal bisa cicing di luhur bae bak kudu silulup set ka handap di jero laut aya mutiara mah sedangkeun silulupna teh kudu ngabutuhkeun ilmu hiji kudu ngabutuhkeun bisa ngojay heula mun urang neangan mutiara ka jero laut teu bisa ngojay asana moal kebel ngambang kajen kumaha ge jadi kurang kudu diteangan heula ilmuna nomor kedua geus bisa kuari mah urang teh silulupna ngojayna kudu nyaho lebahna di mana nu aya mutiaraan lantaran henteu sakabehna di laut teh aya mutiaraan kudu nyaho lebahna diitung heula ieu ru'yat apa henteu aduh lamun geus diitung kakarak nah geus komplit waktuna dek kudu jam sabaraha ieu teh ngojay teh lilana sabaraha dina waktu anu geus ditangtukeun make ilmu anu geus di naon kitu ngaran dialap mulai teh bakal kapanggih teh naon mutiarana kitu keneh urang deuk datang ka hakikat urang datang ka hakikat eta kudu boga ilmuna heula make proses waktu suluk ngaranna kudu boga guru jang nuduhkeun di mana ayana eta hakikat atuh moal bisa urang hayang boga ilmu hakikat cicing di hotel bae
Mau bisa orang hayang boga ilmu hakikat jeung proposal terus bae. Yo cak rohim karak dua aja proposal mah. Moal bisa kajian kukumaha ge dedeketan jeung bupati bae jeung presiden moal bisa. Dedeketan jeung lurah bae moal bisa. Eta teh ngaranna henteu ngamaksud kana neangan mutiara. Lamun ngamaksud kana neangan mutiara ilmuna heula. Sanggeusna ilmuna berangkat proses berarti suluk ngaranna. Sanggeus kitu sabaraha lilana prosesnya tergantung kumaha kacerdasanana. Di mana aya ilmu hakikatna teh? Hakikatna di mana? Engke aya pituduh ti guru, kudu ka kaler, kudu ka kidul. Tek datang, tek aya kakarak kadeule, nu kadeule di gunung teh lain gunungna horeng Allahna. Nu kadeule di laut lain Allah, lain laut tapi Allahna. Nu kadeule di munding di sapi jeung di hewan, bahkan di diri urang lain urang dan nu kadeule sirna diri urang nu aya adalah Allah. Geus engke kasebutna wahdatul wujud. Janu aya mangan hiji Allah. Faham wahdatul wujud? Iyalah sesiti jenar mun aya paehan. Mun ngarusak. Tapi lamun henteu ngarusak mah antepkeun bae. Salilah henteu akidahna henteu berubah, antepkeun. Ketika akidahna berubah nyana-nyana urang nu bersyariat teu kaharti dibawa ku nu berhakikat bunuh. Lantaran bahaya. Ngan lamun henteu sasar bae atuh antepkeun bae. Nyana aya di jero hiji kanikmatan antepkeun. Tak iya jelema nu keur suluk teh kudu boga ilmu, nyaho masa, nyaho lebah, teu iraha kudu kapanggi iraha, kudu naik gunung iraha, kudu turun gunung iraha, kudu tah eta teh tah kapanggi engke. Nah, encan kahartikeun cenah kiai. Beuki pendek kata jamada. Kudu kumaha tuh tah? Ulah dideuleut cek kita story. Ulah nelanjen ilal awani kana masa sok suyurupan bahul mani la'alla kataroni engke anjeun bisa neuleuh ka kaula walawani ainul mani awani teh ainul mani lantaran izla tasniah tapi wujud Allah nomor kedua mun teu awani mani mun teu mani awani walizalika qala aidon kieu cenah nutki min qalbi zakal awani wa inni daimun kullal awani. Pokoknya mah kieu bae. Nutki ucapan kulama min khalqi zalikal awani pisatukangeun eta masa teh ngan saukur sakit. Wa inni daimun kullal awani. Eta bae ucapan kulama eta tah. Nah, mantap pal kawan kulhu ka saja. Kawan mah kabeh ge okos salju teh es. Lamun urang boga es deuleu es eta es teh kadeuleu mah ku urang teh teuas padahal eta teh di jero nama cai. Urang mun nyaritakeun cai es teh mun nyaritakeun es cai teh disebut cai disebut es teh lantaran teuas disebut cai teh lantaran kebal-kebal mah di jerona teh aya caiya. Urang lamun nyebutkeun bahwa eta teh gunung Allah teh di jero gunung teh aya Allahan, Allah teh gunung teh Allah teh ieu keur carita ilmu hakikat. Cia teu meunang ngomong kos kitu awas di mana-mana ya. Sasar sia. Ieu mah keur carita ieu mah, keur carita ngajelaskeun ilmu hakikat. Keur carita dina nu ditajalikeun gunung teh Allah teh gunung teh. Ih, di jero gunung teh aya Allah sakumaha es teh. Urang nyaritakeun es teh eta lantaran nu mantak dicaritakeun es eta teh teuas. Hakikatna mah eta teh cai teh. Urang nyaritakeun gunung teh encan kadeuleu Gusti Allahna. Ketika geus kadeuleu Gusti Allahna moal nyebutkeun gunung eta teh Allah teh. Encan kahartikeun cenah kieu. Ira kahartina sih sia sebenarnya. Dikira kahartina moal bisa. Ieu mah keur carita. Moal bisa kaharti sebab ieu mah ilmu perasaan. Ilmu perasaan orang lamun ngaji ilmu nahu supaya rapih maca geus beres maca ku guruna sok baca alhamdulillahirabbil alamin ilam annalawa mila pinnawi mitu amilil hafzatun manawiyatun bagus ya pembacaan sia geus rapih tah ilmu sia sok wari atuh ayeuna mah ilmu fikihna sok sia wudu begitu wudu ditanya rukun wudu sabaraha genep hiji banget dua, leungeun tilu, basir obat, bener berarti mikih teh nu kitu ngaranna tah. Eta mah kos kitu mah ngaranna kakarak datang ka ilmu. Tapi ilmu thariqat mah deuk menuju hakikat lain eta, ieu mah ilmu yakin, ngageserkeun perasaan supaya yakin.
Iman nyaritakeun ilmu yakin sebab tina ilmu yakin kudu datang ke ainul yakin kudu datang ke hakul yakin. Jadi ieu mah ngageserkeun perasaan ilmu tarekat teh deuk sahapi jelemaeunana da ilmu nama aya guru nama aya pimurideunana nu eueuh. Supaya yakin ka Allah bae bahwa nu nyodohkeun teh Allah dicoba ku guruna ulah dahar sia yakin apa henteu. Sebab jelema nu dahar boga keyakinan seubeuh teh kusangi. Ulah sare sia, coba ayo. Teu kuat ternyata boga keyakinan bahwa anu nyehatkeun mah lain sare. Allah teu sare oge ai bakal sehatna ku Gusti Allah disehatkeun bae. Allah bae kabeh ge, Allah bae kabeh ge. Geus ulah dahar dicoba ku guruna. Ulah nginum dicoba ku guruna hanya dibere ala kadar bae supaya ngaleungitkeun keyakinan terhadap benda-benda. Syariat jarana eta mah. Ku ari mah ka Allah bae. Ngayakinkeun bahwa anu nyebeuhkeun mah Allah. Ku subhanallah ge ku Allah deuk disebutkeun mah sebeuh bae. Sok geura baca subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Loba. 1000 ditanya, sebeuh sia? Sebeuh. Kunaon? Tadi memang subhanallah dahar heula. Tah, kaceritakeun le tarekat teh lain la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta mah sebagai alat. Jangan gebragan hate nu mantak nyana teh ngagodekeun hulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah sesuai jeung napasna. Dibentur hate teh supaya naon? Allah doang nu aya teh mentak ka dina geus robah maknana ge ulah lama budak ku mah la maksudah heula awalan. Nu dimaksud ngan Allah. Nu dimaksud ngan Allah. Nu dimaksud ngan Allah. Salat di ka mana sia? Allah. Puasa di ka mana sia? Allah. Saya sebadan mantak lebaran perempuan naon? Supaya dibere duit. Lain ka Allah sama berubah tak geus kos kitu tah. Berubah tak kos kitu tah. Terus ieu mah ngagedekeun NU bae ieu mah pokona mah berubah tah berarti lain ka Allah tah. Geus ngagedekeun NU teh supaya Muhammadiyah eleh ku urang. Lain ka Allah berarti. Bener soteh cak dedeleuan urang cak Allah mah salah cak ahli tarekat teu boga keyakinan teh mah jelema. Cenah teh mah kiai gede, gedena sagede kumaha? Gedena sagede kumaha? Lain berdasarkan keyakinan tama kos kitu, berdasarkan deuk ngagedekeun NU supaya NU di bumi pertiwi Indonesia teh ulah eleh ku Muhammadiyah. Gara modar sia. Gara modar sia salah di hareupeun Allah mah kos kitu teh. Tah, ieu mah Allah we hiji, ngajina lillahi taala. Berangkatna mentas Isa. Ajo kadituna gengke cenah lah atuh ngangel keneh ieu. Ajo moal kebal di dinya mah aya 2 panggung. Karena naon sih eta kitu kitu tuan. Nah itu mah pokona itu mah ieu lah. Tilu sapenting. Aduh. Kula balik sia pun. Aduh. Aduh. Tah eta teh kos kitu arare lempang da geserkeun diri urang. Atuh hese nu mantak aya alatna leungitkeun heula cinta ka manusia ngageser ke keyakinan Allah bae hiji. Leungitkeun heula cinta kana dunia hiji we Allah. Leungitkeun heula nafsu sagala rupana ulah-kuna su Allah bae. Urang sabaraha persen ayeuna mangaleungitkeun cinta makhluk, cinta dunia jeung nafsu di dinyalah makom urang ayana. Mun urang ka manusia bisa ngaleungitkeun 20%, makom urang teh kakarak 20%. Lamun urang ngaleungitkeun ka dunia teh geus 50%, makom urang 50%. Tergantung urang mah tah mah kos kitu mah. Urang izin kana dunia sabaraha persen? 100% resep kana dunia, jauhlah urang ka Allah 100%. Urang teh bisa tepati resep kana dunia 20%, makom urang kakarak 20%. Ieu ge nu suluk, lamun teu suluk mah atuh eta mah resep jeung resepna teu bagian. Ieu keur carita anu deuk ka Allah. Nah, ku ari mah resepna kana dunia 50%, makom urang di dinya aya 50%. Ai kiai aya kanyahoan teh si makom-makom jelema kanyahoan. Makom jelema cinta jeung teu cintana kana dunia kanyahoan teh kanyahoan biasa. Kajenting maka samarenda, kajenting maka mobil mewah. Nu cinta jeung nu teu cinta bakal kanyahoan. Ngan moal ka dibahas leuna. Malah ka dibahas kanyahoan biasa. Kiai, santri, pengusaha, pejabat nu resep kana dunia jeung nu teu resep kana dunia kanyahoan. Persentasena ge bakal kanyahoan sebab tingkatanana ge kanyahoan. Lamun kiai engke geus jadi kutub bakal kanyahoan. Aya kiai nyepi bae tapi sabenerna mah encan jadi wali atuh kanyahoan.
kanyahoan berarti masih kene aya di jero hatena cinta makhluk cinta dunia nu ngahalangan kana cinta dirina secara pol ka Gusti Allah. Di mana kanyahoan anak moal bisa kanyahoan secara langsung eta mah kanyahoan anak ku pribadina setelah pribadina geus susul ka Gusti Allah. Bakal kanyahoan jacan boga tempat si eta mah. Sebab naon? Lirikan matana, lirikan naon denge ceulina jeung gerakna bakal kanyahoan jelema nu cinta kana dunia jeung henteu. Aja eta mah hese, aduh eta mah lain ilmu sambarangan kos kitu mah. Lain parantina jelema nganyahukeun kos kitu mah nuhun resep kana jengkol. Resep kana peda, lain tah mah. Lain komo nu ngeridit mah. Lu kakarek ngamimitian jak rohim teh ieu karidit. Moal bisa. Moal bisa kanyahoan. Boga jeung teu boga teu jadi ukuran. Urusan cinta jeung teu cinta, jeung boga jeung teu boga misah. Bakal misah boga jeung teu boga urusanana antara cinta jeung teu cinta misah di dirina. Geus kos kitu bae tah mah. Percaya, teu percaya oh masalah tah mah. Sapira nonton doang urang mah. Sapira nonton doang ngan kanyahoan bae gerak-gerakna. Jelema kajen tinggu kumaha ge nu cinta dunia kanyahoan, nu teu cinta kana dunia kanyahoan. Nu api lain kana dunia ngan sakadar aapianan. Teuanan padahal mah cinta kanyahoan. Kanyahoan. Anu lalagaan doang kanyahoan, nu nyaan kanyahoan. Pokoknya mah kanyahoan. Di mana sih kanyahoanna Kiai leletikanana lamun Kiai boga HP eta bohong bahwanya na cinta ka Allah. Oh bohong we pokoknya. Iya mah cenah Habib tinggal Habib. Komo nu lain Habib mah mah. Pan kunaon? Eta teh hiji alat pikeun jaringan untuk manusia. Terjauh jaringan manusia adalah jaringan dunia. Geus bae berarti can pol cintana ka Allah. Geus titik we kajen kukumaha teu bisa ngelak teu bisa. Selama nyana boga HP keneh berarti bohong nyana cinta ka Allah. Tetep bae tas isa mah kieu we di mana batur aingnya. Coba tak. Oh nya eta kumaha beresan cenah eta teh. Coba dibereskeun Mbak. Emang untungnya seberapa sih sebenarnya? Aduh pan urang begitu lulun. Aduh coba tuh. Begitu pan teu rata leun. Apa aing merada gede. Bal beres. Ieu cenah lain kos kitu ieu mah urusanana urusan budak. Coba eta zakat di masjid geus beresan. Aja bagi sabaraha begitu. Ajang sabilillah aya. Sabilillah gara dia tuh gegeran. Ya aing dik meulikeun baju budak pan. Eta. Nya wali kos kitu. Heran aing aya wali kitu. Wal beres, asal boga HP bete beres. Cak Rahim aing mah ade teu boga HP, leungit teu boga HP teh. Can meuli deui. Eta kakara HP. Kakara HP, nya du lain-lain deui, mah hiji beulanan geus eungap. Geus eungap lamun aya yang jelema cenah kiai kula yang gugur hayu. Ayo syarat-syaratna naon? Hiji ulah wauh jeung pamarentah. Apan kiai ge wauh? Can kailmuan ku sia. Can kailmuan maksud teh ulah wauh teh kumaha? Kudu duaan teh ngobrolna. Kuduan halanan teh mata lain deui. Kadua ulah wauh jeung nu sugih. Apan kiai cenah warauh jeung nu sugih? Can kaarti ku sia. Can cenah kiai mah nipu ya sekali-sekali nipu lah. Itu kumaha? Itu teh anu ngahalangan ka dirina piceun. Eueuh deui makhluk heula. Makhluk teh ya pemerintah anu zalim. Mun urang nyaritakeun dina ilmu tarekat mah pemerintah teh zalim bae heulanan. Ieu mah keur carita bab tarekat, di luar bab tarekat syariat henteu. Ulah waka ngazalimkeun ditangkap sia. Ieu mah keur carita tarekat zalim bae heulanan. Doktrin teh mah pulah siang geus. Ulah babaturan jeung kos gitu. Aya datang mah masalah. Ulah ge urang boga jaringan jeung pemerintah, hubungan jeung pemerintah. Datang atuh masalah. Kumaha lamun mere? Atuh itu mah mere mah. Eta nu ulahna ge di dinya. Nu mantak ulah wauh jeung pemerintah teh supaya ulah kabere. Mun geus kabere, nah ieu kudu diperhitungkeun heula duit rakyat apa lain. Tah
Itu kumaha lamun ngajukeun proposal batal. Torekat norekat mun ngajukeun proposal batal we geus pokona. Ieu mah batal lagi dengekeun ku Celestia mun aya jelema norekat nyeun proposal batal. Kadengen teh teh. Aya sia nyeun proposal teh teh. Nyeun kan? Batal. Itu batal we pokona mah. Lamun aya jelema norekat encan usul ye caritana ye keur endeuit atawa suluk keur suluk. Lamun aya jelema asup partai jelema norekat asup partai batal. Cenah kiai lamun batal asup partai berarti negara kumaha? Balik deui ka negara syariat. Balik deui ka negara syariat. Ieu keur suluk ka Allah nu dideuleu iwal ti Allah. Pan cenah Gus Dur atuh geus usul mah lain deui. Ieu keur carita kakarak berangkat. Ayeuna geus usul mah kumaha nyana bae pakaian ge make batik. Ajo, atuh kadang-kadang batikna ge sabelah ka dieu. Ieu batik di dieu di cirian ka dieu, baju pendek we ka dieu. Teu make kopea, eta geus usul. Mentak mun rahim teu make kopea eta geus usul. Jadi ieu keur carita nu usul mah geus lain deui, ke carita usul mah. Ieu teh nu dideuleuanna setiap neuleuh naon bae, es teh cai teh es teh. Mun urang nyebutkeun es lantaran ditinjau ku urang bahwa es teh eta teh teas, berarti nyebutkeun es padahal hakikatna mah cai. Urang nyebutkeun gunung sote lantaran encan kadeuleu Gusti Allahna ketika geus kadeuleu Gusti Allahna moal nyebutkeun gunung nu kadeuleu Allahna. Nu mantak mapi bujubati ila Allah. Keur nakola naon sih? Nakol Allah. Bunuh ya budak ieu. Da wahdatul wujud tah. Ieu panjang keneh dongengna caritana encan anggeus lantaran cek Ibnu Arabi al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Ibnu Arabi geus ngajelaskeun al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Alam teh adalah sisimpenan sebagianna kana sabagian. Berarti alam teh wadah nyimpen kana rahasia-rahasia, mimiti rahasia secara hukama. Modal tadi caritakeun aya hikmahna ieu anu eta ge termasuk khazainu ba'dihim ba'don. Ngan eta mah kos kitu mah termasuk kana ilmu kesehatan keneh atawa ilmu-ilmu jang penopang-penopang, tapi ieu mah geus khazainu ba'dihim ba'don teh ngawadahan Allah nu nyieuna. Urang kadeuleu gunung kadeuleu Allah, moal nyebutkeun gunung keneh Allah, waliullah mah kitu. Moal nyebutkeun laut Allah, teu kadeuleu lautna. Moal nyebutkeun tangkal kayu Allah teu kadeuleu. Modal tadi moal nyebutkeun es cai. Janu kadeuleu ngaracak caina. Mun aya jelema nyekel es nyebutkeun es berarti nu kadeuleu telasna es. Eta es teh ngawadahan cai. Ketika urang nyebutkeun es nu kadeuleu bungkeuleut da. Tapi lamun aya jelema eta mah cai sebenarnya mah lain es cai. Nu aing ku ani mah kadeuleu cai luhur teh jelema teh. Hayang gara nginum berarti eta. Haus sajan ku kumaha ge. Bentuk kos kitu Ibnu Arabi mah. Al-alam khazainu ba'dihim ba'don. Seluruh alam teh eta teh jadi khazain, jadi simpenan, jadi gudang. Ngawadahan jadi wadah berarti wadah aya nu diwadahan di jero perkara nu ditajalikeun yakni dunia ieu nu ditajalikeun ka urang nu kadeuleu ku urang sebagai wadah ngawadahan Allah rahasiana ngan teu katotor ku urang kudu boga elmuna heula kudu diproses heula ngaranna suluk kakarak sabaraha taun Imam Ghazali bae 13 tahun sagede Imam Ghazali anu elmuna geus luar biasa kakarak beh bae dibukakeun hijab ditajalikeun Allahna dina tiap-tiap perkara kieu caknyana nu kamari aing di kiai-kiai di mama-mama di hujatul Islam ngadorakakeun doang ka aing cek Imam Ghazali aing doraka eta teh sabarna mah lantaran kuarina geus usul ka Gusti Allah neuleuh naon bae geus Allah kuari mah batak turun geus Imam Ghazali kuari mah gahan ngaji deui gahan ngajina ge geus teu pararuguh kos kitu mah lantaran mawa muridna geus lain mawa murid syariat dek dibawa ka Gusti Allah nu dideuleu karakter murid-muridna ngaji makeun bae api lain ge supaya tunduk ieu ge jalan ka dieu nu kieu dek di ka Allahkeun kabeh ge lamun aya jelema maherna dina ilmu nahwu murid supaya barisa maca mun aya jelema maherna dina ilmu fikih murid supaya bisa mikir mun aya jelema maherna dina ilmu bilagah murid supaya jarago ilmu bilagah mun aya jelema maherna dina ilmu hakikat murid supaya milu ka hakikat
jaka bege karar itu jelema mah hirup teh ngomongna teh dina alamna masing-masing dina kelasna masing-masing tanu mantak tak nu hese ge ngajak murid supaya usul ke Allah minimal kaajak supaya bareng cek nyana jalan ka dieu persis kos jelema jago nahu ulah kitu macana ka dieu ulah kitu macana ka dieu jelema jago mantek kieu ye ngodiahkeunana kieu ye nyeu ngodiahkeunana jelema ilmu fikih lain kitu kieu jelema geus datang ka hakikat pasti doelan jelema kieu ka Allah nu kadeuleuna Allah na bae wallahu a'lam bissawab.